arek minta buru kamari guys, kita nurun-nurunkan kenteng cenah ayo guys diturunkan jadi bere buruhna ya iya mang kagoning jalma eta di dieu buruh kamari buruh naon buruh kamari nurunkan kenteng capek orang ku seperangan aing teh maksud teh ka dieu teh arek tuh benerkeun imah aing balocor. Nah, kapan kamari dicitahna turun-turunkan kenteng cenah di tukang, urang teh ka tukang. Maksudnya di tukang teh na mobil urang tuh kayak kenteng. Nah, kalau diturunkan kenteng imah aing tuh balocor benerkeun. Dina mobil nu gede. Dina mobil lain imah aing nu diturunkan kentengna. Mobil mah aya heueuh kamari kenteng mah teu kacir. Da sugan teh aing teh benerkeun aing mah. Da kamari kan dititah turun-turun kenteng tuh nu di tukang cenah urang teh jalan tukang we. Liak eueuh. Aya nu di luhur turun-turunkeun ku urang. Wah, begitu balocor kumaha teh benerkeun. Aing mah lah terus kudu dipasangkeun deui. Nya heueuh atuh lain nu di imah maksud aing mah. Nu na mobil. Mobil. Kumaha tuh kusorangan deui. Nya heueuh aing mah teu tanggung jawab aing mah. Buru-buruhan aing bung teuing kudu buruan. Tuh pemajikan aing ngawek-wek. Imah balocor kamar tuh barasuh. Teu bisa ngomong. Ngawek-wek ngomong ngawek-wek nyarekan aing. Berarti teu bisa ngomong mah. Wek gitu hungkul. Ngomong ngacaplak ledak aing. Ini tah gawe teh jalma teh waras bisa di imah kalah. Kenteng turun-turunkeun aing. Kita ge nu na mobil aing teh. Mau kalah nurunkeun imah. Dong mobilnya kamar teh jauh nundana tuh dah. Da maksudna lain. Aing ieu. Nu kamari mah heula bayar nurunkeun kenteng kayak kurang naikkeun deui. Geus gampang soal duit mah. Jadi itu benerkeun heula imah aing tuh. Jadi double engke bayaran. Sok gampang benerkeun tuh. Tek-tekkeun deui. Ada balocor yang geus kumaha tuh kamar itu baseuh. Teu teh. Kewe nungguan hujan atuh. Majikan aing ngamuk tuh. Ngawek-wek. Wek Lain ngawek-wek deui, ngacaprak. Ka aing tuh. Kamar barasuh, rumah imah, meja. Oh jadi bocor ya teh? Atunya heueuh da kenteng kan diturunkeun ku didinya. Aduh, aing. Kamari padahal ada kenteng teh geus ditawarkeun ku urang, sugan teh mah butuh. Kana geus ditawarkeun. Maksudnya nuna mobil, lain nuna imah aing. Heueuh. Kan kamar teh kenteng teh turun-turunkeun ya kurang mang. Itu berarti mau kapake deui ya. Urang teh ditawarkeun bisa anu butuhkeun kitu kenteng urut. Aya lieur sia mah. Kamari geus anu nawar. Sok buru bener ke tuh. Taekeun deui. Sok buru. Buruhan heula anu ieu nurunkeun.